aya naon ieu nah bade buka waris ada napi kumaha da urang teh geuning tos panen ieu itu Pak lana dawala kahareup sileja kahareup nyong sawios cekap di dieu bokap nampi abdi Pundawala alias Mimi Peri tempoho bantuan like komen jeung subrek ya subrek dukung kreator Sunda Kudu Baju. Asaku bagja dina poe ayeuna uang disariung ngumpulung nyaeta jeung barudak bari jeung kayaan sehat melejat anu gede anu leutik kasajinga tawala yak geura eserkeun eta bujur silain rada ngesor ka hareup ameh dewek rada tertarik teuing dina nyarita sawios cekap di dieu bosku nampi kana pengbagia bokap kalayan nyangakeun simah pangabatos kunyuk bapak mudah-mudahan we tiasa ditampi kalayan kabingahan Pak ditarima silain pujas tuti sampean ku dewek ditarima dening tangan loro jiwa lantengen simpen puluning hati pun dening masyarakat hatur nuhun Pak kalina dieta tina naon rupiah kalepatan ageung sareng alikna muga Bapak tiasa ngahapunten kana kalepatan jisim abdi pun cepot alias aliando teh apa eta sama make wae ngaran batur atuh eta ku kasepna resepna biteh kalau urang saling hampura we jeung dewek ya nuhun Pak tanisah diajeng-ajeng atuh arutara tisa sari ngatuanan lingi sadaya putra ka dieu aya naon ieu nah bade buka waris ada napi kumaha da urang teh geuning tos panen ieu itu Pak lana dawala kahareup sileja kahareup nyong sawios cekap di dieu bokap nampi abdi Pundawala alias Mimi Peri alias Inces Nabati ulan karena pembagia bapak kalayan nyangakeun semua pangabaktos kunyuk bapak diterima ku dewek ya hari ka dewek mah nyembah ya karena meni pageling gisi oge unggah poe islain sedia tuh ajen we ka aing lanceuk pandit aya paribasa geuning guru ratu wong atua karo kadang tua boga lanceuk panggedena payus di aku bapa seolah-olah gaganti bapa lamun boga lanceuk panggedena mun awewe payus di aku indung seolah-olah gaganti indung wajar we atuh ngahormat ka aing atuh nyangakeun sembah we ka hunyuk Raka Prabu Ceko nuhun nyanyi asa Batara Kresna meureun manehna kawin mati eta hapunten patina naon rupiah kalapatan abdi rumaos abdi tiki kiri kepika jadi anjing tileutik demi kasageung kieu da acan tiasa mulang tarima kanu janten kolot ngan ukur ngahese capekeun nyusah payakeun we abdi teh Pak malah katuru-katutuh nampi keterangan yen Allah moal ngahampura ka eta jalma sahinga eta jalma tanpa ridho hampura ti indung jeung bapana malah disimbulkeun ku kolot baheula mah cenah lamun doraka ti indung jeung bapa mun dilembur kai randu mun dileuweung kai dangdeur dipake pamikul bangkung dipake pangaret bingkeng dipake suruh teruhan matah balwong kanu niup lir hirup cara gamparan awak ditincak beheung dicekek paling untung mangi kokotor alus eta bahasa euy cing panulis ini nya bisi ane kapan tentu pidato jadi RW teh
sakit tugas temenang teh gening maneh nama ai balik di mana-mana menang teu sia aya nu nyelok oge teh hiji saurang eta ge nu gelo menang mandian ya abdi Pak dina kasalahan urang pada saling lubarkeun hampura jeung dewek sokomo ningang ti dewek salaku kolot naon lamun teu bisa ngahampura kasalahan anu jadi anak malah cek kolot baheula ngajieun taruci naon anu leuwih berat tibatan jaga naon anu leuwih berat tibatan bumi nyaeta kadeudeuh ka cinta ka welas ka asih kanu jadi anak leres Pak sakalian anak gering nantung ngalang layung mah indung bapa sanggup ngorbankeun dirina tibatan anakna mau ka dina laresan ieu tong boroning kedalisan silaing nyarita hampura dalah dina anteuna oge dewek teh geus mukakeun gapura hampura ka silaing duaan nuhun atuh Pak aya kitu mah atuh sabalikna dewek oge sanajan dewek sakieu kakolotanana awak dihakan ku mangsa diri kaciwitan ku wanci wujud dituntut ku waktu da dewek ge manusia ngaran-ngaran manusia kungku tempat keluputan tangah tempat kelepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajin talaka pake isuk eta banda manusia ya bisi ieu mah bisi boh tina lisan dewek boh tina perilaku dewek sapopoe matak ngabetri kana ati ngagubrakeun kana mana silaing hampura dewek oge ja pisan-pisan Pak istilahna Bapak nyerekan lak-lak dasar ka abdi gimana kitu ge tina dasar ka nyaa abdi teh meureun bedegong buraung nya celik putih celak heran abdi nampi kana panyerek Bapak heuh teu nyeri teu Pak teu pisan-pisan Pak dasar tina kanyaatan tosna abdi anu bedegongna anu masih keneh ateul tanduk nah sia boga tanduk lain paribasana ateul tanduk teh ning segala dirumpang segala hayang bari jeung teh apa alus heuteuna kitu oh itu atuh ngomong teh bisa disebut domba wae ge ampun sakit sumuhun Pak dan sia diajeng-ajeng bokap ieu teh aya pikeun saeun naon ai bokap teh naon nu nepi ka kitu sia jadi teh ngomong bokap teh tina hatina henteu lamun sia ulang tahun dibere ku babatuan teh beus dibere bokap teh bolu tah masuk teh itu jauh-jauh tina bokap kana bolu bolu mah mun minjem kaspon teman sakirana geutangnya oh cicing daerah tuh karena tibatan bodoh mah kudu alewo rubal dek katanya ulah bodoh ka totoloyo tansah diajeng-ajeng beh aya naon ieu teh kieu ja saperkara mah sono we riung mungkulu saperti kieu urang ecakeun we aktivitas sabulan sakali mah nyaeta urang riung mungkulu menekung kanu maha agung munajat ka yang maha sukma istilahna nyaeta tasyakur binikmah la ing syakartum la ajidanakum wala ing kafartum inna adzabil syadid hartosna sing saha jelema anu nyukurkeun kana nikmat pangeran eta nikmat teh bakal tambah deui sabalikna sing saha jelema anu teu nyukurkeun kana nikmat pangeran eta nikmat teh bakal jadi ajab keur urang salerea dan yuk syukurkeun naon papat urang teh balang sak jelema sangsara ih siapa
lain harta bana eta si lain kucap kiceu eta si lain bisa obah keneh leungeun bisa ngalengkah eta teh nikmat-nikmat pangeran ja tong boroning anu dipenta ku urang dalah diri urang oge lain urang diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan saliring lirik dumadi sarengkak saparipola urang teh kagungan Gusti unggul ya leres Pak lumata ulah kumetah teuing di alam dunya sabab ai ngaran-ngaran dunya mah bisa disebut panggung sandiwara ngaran-ngaran panggung unggal isuk-isuk sok dirungkatkeun deui hartina teh nyaeta bakal panggih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaranana ya leres Pak sanajan urang ngaku urang Pangasinan sanajan urang ngaku urang Jenebin sanajan urang ngaku urang Cicalung sanajan urang ngaku urang Nyangkokot sanajan urang ngaku urang Badami sanajan urang ngaku urang Kampeng eta ku apa karena daerah dieu nya apa nah pan aya tulisan di handap ye ingat atuh sebenarnya di urang dieu tapi hakikatna urang teh urang akhirat ya penghuni akhirat lemur matuh dayeuh karang pamidangan teh nah sabab tempowe kusi lain di mana aya anu maot geuning ngawadu balik deui ka alam dunya mana kitu oge betaheun di lemurna mah jigana di lemurna mah dagang dawat di dewa daya nama keur pira dawat teh kumaha dawat anjing eta kasar eta videona kitu si teh kitu Pak rame burger di tukang sayuran sayur gitu coba tah dina parasan ieu di antara amal-amal urang pikeun gesan pangbalikannya eta urang teh kudu ngajieun karya anu hade ya sabab naon tuh tingali kaayaan daerah dina waktu ayeuna anu keur karandapan ku urang salarea gunung parantos gundul pasir parantos bulistir hareng-heng ku dedengean pajejet ku dedeuleuan jelegur belah kidul can rengse geus jeleger belah kaler can rengse belah kaler geus pating cerowok belah kulon jeung pating karoceak belah wetan wabah jeung musibah anu tumibana ka nagara urang anu teu euy-euy dina mangsa ayeuna anyar keneh gempa di Lombok Pak 340 langkung detik korban teh duni leres Pak di mana datang halodo kahuruan di mana datang hujan kabanjiran wabah jeung musibah anu tumibana kana diri urang boangan saha sok nya luyo we jeung katerangan Pak kumaha ruksakna ieu alam dunya teh ku leungeun manusia jeung pola-pola manusia tuh sedangkan manusia teh anu kacikan ku budi rasa pamilih jeung perasaanana mulya mungguh pangeranna teh anu bisa ngamangpaatkeun budi rasa pamilih jeung perasaanana kadang-kadang oge bisa leuwih di sato jahatna leuwihna semun ningawe tina realitas ayeuna ku lapangan sempit lapangan kerja sempit teh pan loba ayeuna mah jelema teh jadi raja tega anu ngabegal teh mah acan anu koruptor mah di luhur nya Pak leres Pak bener Pak tuh
jelema ayeuna mah geus lalieur geus raraji jadi raja tega nya baluas nama ampun negara urangnya Pak tah di dia seperti mau disebut Raja Leuweung Sato Panggalakna tapi ngaran-ngaran Sato mau teh sagalak-galakna Sato moal ngahakan ka anakna kadaharanana ngan sasamet daging can pernah aya kejadian mau atrok-atrokan ka unggal kampung rengan leunca rek ngaredok tapi manusia bebetian dihakan bumbuahan dikomo sayur mayur osok daging bedieuna aspal duit proyek duit negara ya bener pak tuh leres pak leres beki edannya zaman ayeuna nu mata sok silain temongkeun dina gawe sabab aya nu leuwih alus tibatan nyarita lintang ti aplikasi tina gawe kada aya bukti sabab naon tuh tingali dina zaman baheula para pacuang urang sadayana nepi ka sanggup ngorbankeun dirina pikeun maseuhan Ibu Pertiwi disebutna nyaeta pahlawan ngocorkeun getina cirina tuh tunggu nu parentul di luhur tubur tatengar nu parepak di taman pahlawan eta teh lain tunggu tempat pamunjungan lain tatengar tempat pamujaan tapi harewas beja ka para nonoman pikeun ngeusi kamerdekaan ku karya-karya anu pinuji ku karya-karya anu nyata Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.